ke nu buta teh jeung nu gempor di hareupeun neraka ribut. Gusti, abdi mah pan lamun teu dibawa ku nu buta mah, abdi geuleuh tinggal deuleupan gempor. Cak nu buta tolol sia meureun. Aing bisa leumpang ya, aing ku sia teh dituduh-tuduh mah pasti dipunggu di aing goblok beureunanan sia. Ribut, cak malaikat ulah ribut, kabehan berjamaah ka neraka. Nah, mautkeun ka eta ahad ieu ka urang rasulna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah. Saha? Malaikat nu sejen deui eta mah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah. Malaikat anu diwakilkeun ku Gusti Allah jang nyebutan roh-roh manusia. Bahasana rusuluna jamatina rasulun rusul. Numadak al malaikatul muwakkalun. Malaikat nu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan. Berarti loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil. Hiji nya nata ngan anak buah nawah geus teu kahitung layu sudah moal ka itu. Mantak dijamakeun rusuluna. Geus aya utusan anak pemimpin hiji malaikat Israil. Hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil. Malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia. Dunia teh segede piring, segede eblek. Jadi manehanana neuleukeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore. Dideuleukeun ku malaikat Israil, neuleuh ka lauhil mahfuz, neuleuh deui ka eblekna atau ka dunia. Ka sore-sore neuleuh deui, ka isuk-isuk neuleuh deui. Nu mantak dideuleuh lantaran cek mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti. Cek kieu mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teh beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piringnya tanawalu minha hina izin. Manehanana bisa nyomotan langsung lantaran sagedena piring atuh deka mana sia dicomot atus piring atuh sagede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut gitu percis sakumaha ngahareupan piring bae. Ya Allah ya Rabbi, dunia kulluha baina rukbatai malakil maut. Dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi. Ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik. Aju manehanana ieu neule sapoe sapeting teh 2 kali neleukeun anu ragragti mustawan sidratil muntaha. Sidratil muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu di dinya daunna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina. Dideuleukeun ku malakal maut asal geus geus kuil saya nya Jepri geus kikituan. Tabeh kitu heula 40 poe eta geus mait berarti tinggal ragagna doang. Tangkal sidratil muntaha nu teu kadeuleuh tungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta. Ku gede-gedena tangkal sidratil muntaha ku malakal maut dideuleukeun eta asal geus daunna nah dideuleuh ka jelemana sia 40 poe geus mait tah sebab geus kitu tinggal ragag. Asal ragag ngek tak jadi kuil-kuilan heula teng mentek Abdul Qadir waktu keur muriang teh waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik cek Tuan Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngarannyana masih manteng keneh encan kitu encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah ngaplek encan ngaplek
Jadi masih ajak ke cek Tuhan Syekh Abdul Qadir ulah ceri kabeh wahai para pamajikan, wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal kapae gering nu ieu mah. Sebab tuh deuleu masih kene can ngaplek ka hiji. Nomor kedua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah. Dibere tah. Pak Haji ge engke datang ka ieu mah kitu bae. Lamun muriak malah kapae abah mah. Kadeule di Sidratul Muntaha tuh teger kene. Prak isukna modal. Ya nyahoan antak Ki Haji. Iya, nurang cerita paeh mah masyaallah. Tah, mantap 40 poe ngaplek geus mait ngaranna. Urang ngobrol jatuh muriang deui segala rupa masyaallah geus geumor jeung mait. Eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh, bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanana deuk maot. Sering bae geus kajian kumaha ge kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan aya nu kitu aya anu kieu babagi bae tah geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah asal geus 40 poe ragag tak langsung Israil asupkeun ka kantong set eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui kantong ruh. Ya Allah ya Rabbi endek lumpat ka mana tuh urang boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadih al-qahir fauqa nang ngadenge malaikat mah bae kos kitu mentak ulah sok bloon deui urang hirup ya Allah ya Rabb tah eta malakal maut Israil jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ke ajalna wa hum la yufarritun moal lalawara moal sembrono sehingga kasalahan moal aya nu paeh kasalahan moal aya cak ieu muriang nu ieu cager bugeun lantaran di ditu dan nu ieu tak cak urang salah ta malakal maut tah bigireun imah nu geus gering 3 tahun urang mah bisa kos kitu tah. Ente malakal maut itu gering-gering bae can gaplek mah di ditu tenang bae. Ngaplek kakara. Ieu sehat tinggal sehat geus gaplek. Cak malakal maut deuk ka mana sia? Deuk ka mana sia? Hidih jeung kabar sagala. Geus ngaplek bloon sia. Eta urang geus ngaplek itu mantak sing hade. Masyaallah. Eueuh nu kasalahan, eueuh nu sembrono wa hum la yufarritun. Yana yuqassiruna fiha fima yumarun. Moal aya lalawara. Naon nu diparentah ku Gusti Allah can waktuna hajar bae moal aya malaikat. Moal aya bahaya tuh. Emangna polisi di urang. Hakim di urang, jaksa di urang can waktuna ge. Hei, ieu mah geus waktuna ge lantaran nyogok. Eta teu kitu. Nya nama la yusuna ma amarallah. Geus kitu kumaha tah? Pae. Sumaruddu ilallah. Dibalikeun ka Gusti Allah. Allah teh maulahumul haq. Pengurus, Gusti, pemilik anu lurus, anu bener, pengurus anu sabener-benerna. Dek dinaonkeun ieu? Liujazihib. Dek dibalas. Kuari mah urang diurus teh alah pengurusan majazi tah mah. Ke urang bebalik ke pengurus anu sabener-benerna Gusti Allah. Sakumaha nu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang. Ka ditu deui ka Gusti Allah. Tinggal kumaha babawaanana. Jadi di awak urang teh aya 2, nomor kahiji jasad, nomor kadua ruh. 2. Ta eta teh ngasupkeun roh kana jasad. Diserahkeun ka Gusti Allah. Nyanggakeun sadaya-daya wa huwal qahiru fauqa ibadi ai jasad makasih kandel supliun bangsa handap zulmaniun bangsa poek bangsa zolim awak urang afanun bangsa bacin bau awak urang airuh mah latifun nazifun qahirun lelembutan, lembut, bangsa bangsa uluyun, bangsa luhur, ruh nazipun tohirun, roh
rahmaniyun rabbaniyun iroh urang. Jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda. Sebab non, sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat. Ini mentak di ilmu toriko engke bakalna digambar awak urang teh lain sazikir-zikirna. Digambar aya lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina. Dek dibersihkeun ruh teh. Sebab orang mimiti ibadah teh make ibadah zahir fikih ngaranna. Kemudian orang make ibadah teh golbu kadituna make roh. Nah ieu ruhani urang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat hafazoh mah hancam hanya nulisan anu kadeuleu ku matanya anu kasaksian ku nyana. Ibadah pagawean zahir ketika geus pagawean qalbu jeung roh malaikat hafazoh ge geus teu nyahoeun hanya Gusti Allah. Nu mantap ketika ditimbang berat kakatuhum. Padahal amalna teu sabaraha. Malaikat ge protes, Gusti, jabukurna ieu sakikieuna kok bagus amat. Hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah. Lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung, tiap diuk, tiap rek sare, ngedeng dan lain sebagainya sia mah teu nyaho cek Gusti Allah. Ruhnya na ancul-anculan ka aing. Nu mantap ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah teh. Geus teu make awak deui. Awak bahasa birata mah lalagaan doang. Ngahareupan dahareun jang awak. Ngahareupan inuman jang awak. Ngahareupan si embak jang nu handap. Segitu bae tah hirup mah. Gitu bae. Tapi ketika ngahareupan bacaan Al-Qur'anul Karim, golbu. Ruh. Ketika maca sholawat, golbu. Ruh. Ketika istighfar, golbu. Ruh. Ketika urang ngaji kos kieu ruh. Roh urang ya teh keur mikir roh urang teh set roh urang narima karena keaslian bener cak roh teh kos kitu sadar hate urang dipadu jeung roh sebab di jerona aya sir. Nah tidinya teh bener cak roh teh kos kitu sadar benar geus sadar kesalahan di jero majelis luar biasa tobat bener tobatan cakro teh atuh ulah cilaka kabehan urang ke di akhirat. Oh nya geus tobatan bae urang ibadah bae geus ka Gusti Allah. Ketika urang teh ngahiji tak qalbu jeung roh teh kitu kaayaanana. Tah di dunia mah jasa kedeung geus urang mah ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta. Urayan Al-Qur'an teh geus bener jasa cakroh teh kos kitu kaluar bae ti majelis taklim. Mio di start teng ayah bae jahe haji ke mana kasih kupa aja kan nanti kurang gendek emang neng jeung sa tadi naik angkot ye mbah haji jeung sa sorangan engko lah milu bae oke deh eta roh mata dendam roh tolol goblok cilaka sia cak roh cak nafsu ya cak nafsu terus bangunna putih ya ieu mah cak nafsu tah hawa nafsu cak roh mah ulah cilaka roh mah pancet tadi gen nazifun latifun nazifun tahirun rabbaniun roh menang langsung ti Gusti Allah pangeulana diciptakeun teh roh memeh urang aya di alpaisana 2000 tahun sebelumnya dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah. Ku ari tinggal diasup-asupkeun bae. Tata cakro teh aduh cilaka ieu asana balik ka Gusti Allah. Cilaka ieu balik ka Gusti Allah. Aduh cilaka jasa yeuh. Tetep bae cakawana sudah lah roh ieu putih tanya. Dilalaunan-keun kurang emang Mbak di mana cicinya? Di situ di Cikupa, dekat Citra. Ya emang sebelahnya. Pabuaran situ. Udah lama Mbak di lama udah pindah-pindah dulu pabrik ono baru sekarang pabrik itu ya. Lampungnya di mana Mbak? Saya Lampungnya di Krui. Jauh iya jauh makanya segen pulang. Sekira itu udah pernah kawin udah suami saya nggak bener ninggalin saya. Jadi sekarang janda saya. Pak Haji punya istri enggak?
Punya sih, atau punya juga nggak apa-apa. Emang di agama makan boleh, laki-laki makan 2. Masya Allah, mantap biasa, mantap biasa. Aduh, guys, luar biasa, muringkak bulu ujianana. Aduh. Ya Allah, ada nomor HP-nya nggak? Kata terus, adlon. Cakrote, aduh, haji, cakram terus. Asana hesen yang anu putih kos kieu. Hese, eta mah adapun ka ditu mah atuh aing geuna terus rumah tangga main teu atuh tuh babari teh mah. Tah ngaranna milik geus dihareupeun teh mah. Masyaallah. Eta kos kitu tah. Keur di jero majelis. Iya. Waduh, geus tobat aing geus tobat. Keluar ti lawang majelis. Deui tak tobat. Masyaallah. Nah, awak kurang teh 2, roh hiji, jasad hiji. Nu mantak ke di akhirat roh teh ieu teh nyarekan awak. Goblok cak awak teh aing mah pan bagus diciptakeunna tungtung mah ka neraka jeung aing-aingna. Roh kan bawa ka neraka. Sial jasa cak roh teh. Atuh cak awak teh sia teh kunaon daek bae lain hayu ka aing teh. Pan aing mah bangsa robani, sia mah bangsana bangsa jismani. Sia mah pan sakifun, berat supliun bangsa nafzul maniun. Tah, ieu teh pan ku aing jijieun alat sia teh. Aing teh teu bisa daya sebab aing mah latif, bisana aing kanyahoan aya di awak sia. Pan sia ngaji ka Cilongo. Pan harita ku aing tah eta nu bener mah, ulang ngridit urang tah eta nu akur mah. Pan atuh sia keluar di majelis aju ngridit deui. Atuh sia teh ngabejaan ribut cenah. Di hareupeun neraka ribut. Cak malaikat ulah ribut sia. Saruana. Eta mah percis bae aya jelema buta ngan bisa lempang, aya jelema neuleuh ngan teu bisa lempang. Kemudian datang eta anu bisa neuleuh ngan gempor teu bisa lempang, ngobrol nyana tuh di hareupeun imah Pak Haji buah bola de jasa. Buah-buah cak nu buta, sia bisa neuleuh aing mah teu bisa apaan. Badai kumaha ge buah tuh aing mah bisa maling. Aing teu bisa, aing bisa neuleuh doang teu boga suku. Kumaha nyokotna tuh. Neuleuh bae aing sarua bisa lempang. Aing mah bisa lempang ngan teu neuleuh. Aing mah bisa neuleuh ngan teu bisa lempang. Barengan yuk bebarengan aing punggu ku sia. Ayo dipunggu. Nu gempor ku nu buta. Nu buta na ada dampak deui kebeneran. Ayo, lempang cekelah. Ngarang nage buta ngaler ngidul dah geus datang ieu ka tanggal buah dialaan ku nya tak geus balik tah eta nu bakal disiksa apakah nu beuntak apa nu buta. Ribut ke nu buta teh eta jeung nu gempor di hareupeun neraka ribut. Gusti abdi mah pan lamun teu dibawa ku nu buta mah abdi geuleuh tinggal deuleuh pan gempor. Cak nu buta tolol sia meureun. Aing bisa lempang ya aing ku sia teh dituduh-tuduh mah pasti dipunggu di aing goblok beureunanan sia. Ribut cak malaikat ulah ribut kabehan berjamaah ka neraka. Ieu ge sarua awak urang jeung roh tah dibandingkeun model kos kitu. Geus bae kabehan bae roh jeung awak urang ka neraka. Nu mantak mumpung urang dibere kesempatan ku Gusti Allah, ja ieu teh bakalna sumaruddu ilallahi maulahumul haqq. Bakal dibalikan seluruh makhluk ka Gusti Allah sebagai pengurus anu sabener-benerna. Ala eling lahul hukmu, hukum ngan nu Gusti Allah doang engke saat eta. Mana hakim nu baheula di dunia sok ngahukuman? Ka dieu sia. Hakim geus ceurik bae teh heula. Jaksa mana jaksa? Pengacara. Adieu sia. Nu baheula di dunia dibere kekuasaan hukum, hakim teh, jaksa teh, pengacara teh, termasuk polisi nu sok bawaan anak
termasuk pemerintah anu ngabsahkeun jeung ngawenangkeunana dipanggil ku Gusti Allah raja limanil mulkul yaum. Mana raja nu baheula ku tutang keteteng di dunia? Anal Malik cek Gusti Allah. Ai raja kuari. Ayo sia. Sabaraha tahun sia ngarajaan di Indonesia? Nyaon teu aya sabaraha fakir miskin? Aya sabaraha anu yatim piatu? Aya sabaraha rangda? Tah nu rangda mah abdi nyaho. Tolol sia, goblok sia. Raja ditanya, "Sia nyaho rangda?" "Nyaho rangda mah cenah." Tapi nu geulis doang, blon teh coba eta. Lurah ka mah tuh. Nih dipanggil sumaruddu ilallahi maulal haqqi. Cak Gusti Allah, eling, awas, ingat, Allahul hukmu, hiji nu boga hukum Gusti Allah. Dikumbah ke urang peta urang. Sebab kekuasaan geus di aya Gusti Allah deui soal hukum di Gusti Allah. Neraka make ngalentab-lentab ngabuncal-buncal cai luar biasa ngagolak teh jangan ngagolakeun jelema-jelema anu maksiat. Jang ngulub jelema anu munkarat nu maksiat. Jang disate jelema-jelema anu kuari teu pararugu geus disadiakeun sateunana. Geus disadiakeun cai ngabuncal-buncal ngagolak ribuan tahun. Numun dikaluarkeun ku ari seuneu sagede jarum bae ge urang modar kabehan. Engke mah dikulub gadinya krebek kuari dasi ambay-ambaya. Kuari sapatu herang, mobil bisa gemilau anu luar biasa. Istana sakitu megahna salin ganti awewe ti mimitin putih ketak anu hideung los. Engke sia rasakeun ala lahul hukmu Gusti Allah nu boga hukum. Moal bisa ngadalil ngahujah aya kitaban di dinya dua malaikat hafazoh nu nulis. Mayal pizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ucapan jeung pagawean aya nu nulis malaikat raqib jeung atid. Geus urang mah tinggal sadar. Wa huwa asraul Sibin Gusti Allah nu panggancang-gancang na ngahisab. Gasmal bisa ojah urang kukumaha ge. Mudah-mudahan urang kabeha dibere bisa tobat ku Gusti Allah. Boh pamimpin urang pamarentah nu sarugihna nu daragang, petanina nu ngaulan-ulinkeun pertanian, kiai-kiaina santri-santrina pedagangna kumna mudah-mudahan urang kabehan bisa tararobat ka Gusti Allah jeung mudah-mudahan pasti Gusti Allah narima kana tobat urang sehingga urang di akhirat salamet meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qul wallahu a'lam.